Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum ibu sadayana mudah-mudahan dina sah sing aya dina kawilujengan sing aya dina kesehatan, mudah-mudahan sing aya dina pangaraksana Gusti Allah tina sagala rupa bencana bahaya juga tina sagala rupa musibah. Semoga Gusti Allah masih ngabungahkeun ka urang sadayana zahirna sinar batinna. Mudah-mudahan khususna urang sadayana sing aya dina ridho Gusti Allah sarta ing syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di luar. Urang daraskeun hancan kamari. Pertama ieu hancan dikaji. Namun hapunten kasadayana ieu pribados macakeun keterangan salahna mugia ngarengekeun di mana bae ayana sing ngamaklum kana kabodohan sing ngahampura kana kasalahan. Oke Gusti Allah ngahampura terutama ka pribados laresna eta hakikat pitulung ti Gusti Allah. Saur kamari urang awitan nerangkeun masalah saum. Berhubung ieu caket kana sesi saum, mudah-mudahan umur urang sadayana sing didegikeun ku Gusti Allah kana sesi saum nu bakal datang. Bakal datang tahun ayeuna, bakal datang tahun engke jeung bakal datang di tahun-tahun hareup. Kitu pamirsa ibu sadayana, para hadirin sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin nabi lan tanpi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu satuhuna Kanjeng Nabi iku qala nyandika Kanjeng Nabi ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Nabi man faraha bi dukhuli Ramadan man faraha sing saha jalma anu bunga bidukhuli Ramadan kalawan sabat masukna bulan Ramadan harama maka haram harama maka ngaharamkeun Allah Ta'ala jasadahu kana jasadna eta jelema ala irani kana pirang-pirangna araka saur Kanjeng Nabi saha jelema anu bungah kadatangan bulan Ramadan maka ngaharamkeun Gusti Allah kana jasadna eta jalmi tina pirang-pirang neraka. Jadi ku halna kitu urang di mana daungkap sasih Ramadan maka dina hate urang oge dina jasad urang sing ngarasa bungah. Hate bungah karena urang ayeuna muji syukur ka Gusti Allah urang ditibakeun deui kana bulan Ramadan. Jasad pun memperlihatkan bahwa hati kita bungah, jasad kabawa bungah. Sehingga eta jasad tegas nawak urang teu bingung ku mikiran bungah. Teu bingung ku mikiran dahareun, teu bingung ku mikiran jang saur. Tapi kudu bungah urang kadatangan puasa bingung lamun isukna teu bisa puasa. Sabab kaum ibu sadayana kaum saderek
kaum bapak nu di mana wae ayana, aki-aki terutama nu di Sukabumi, nini ge sami nu aya di Sukabumi, bapak-bapak nu aya di desa oge nu aya di kota, di antara najalmi nu ngaruntuhkeun agama Islam nyaeta jalma nu teu kuasa. Satu orang yang menghancurkan tihangna agama adalah orang yang tidak sholat. Kedua orang yang menghancurkan agama Islam yakni adalah orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Maka tong arane tong baring lamun ayeuna agama Islam beuki dihina ku orang kafir beuki eueuh hargaan. Karena lamun ditelak-telak ku urang mah geuning orang Islam sorangan oge geus ngancurkeun kana agama Islam. Nu mana salah satuna? Salah satu adalah orang Islam geus loba nu teu daek salat pada dasarna jelema nu teu daek salat nangtung ngancurkeun tihang agamana. Sarebu kali jelema nyebutkeun cinta kana agama Islam, sarebu kali jelema nyebutkeun ayeuna ngan dukung mempertahankan agama Islam dengan berbagai jenis ngambelaan kafir supaya masuk, tapi sok loba teu sadar lamun dirina teu salat, teu sadar dirina teu puasa. Itu sebetulnya yang menghancurkan agama Islam. Kuhalna kitu urang rumasa orang Islam, urang rumasa indung bapak urang Islam, urang rumasa dulur Islam, tatangga urang tetangga Islam, agama urang cik tadi agama Islam. Hayu urang kuatkeun deui agama urang. Mencara tihang teh mah baheula ku urang ditakolan dijeunan suruh dikadekan tepi kadoyong ta ayeuna urang kudu boga rumasa jeung tanggung jawab sok eta tihang ku urang omean taplokan deui ku urang supaya eta imah teh ulah luntur. Begitupun dina ayeuna salat mun tadi ngancurkeun agamana atawa ngaruntuhkeun agama. Mun aya nu baheula pernah teu salat sok kodoan salatna lamun nyaah kana agama Islam. Satli omean salatna lamun bener ngaku cinta kana agama Islam geus puguh ari dosana mah gede. Ninggalkeun salat. Cenah kaliwat manusiawi penuh kasibukan, tapi ku urang diusahakeun ulah kaliwat di mana kaliwat buru-buru kodoan. Diiraha kodona timimiti ninggalkeun, iraha kewajibanana timimiti baleg geus dituliskeun wajib hukumna ngalaksanakeun salat. Kedua yaitu puasa. Cenah jelema ngaku kana agama Islam cinta, cenah jelema bela kana agama Islam cinta. Tapi aki-aki nu ayeuna budak kora baheula budak kora ayeuna balegna ti kamar ieu loba ninggalkeun puasa. Lain hanya ninggalkeun hungkul tapi kodona ge encan. Tah ti ayeuna lamun sok pernah urang ninggalkeun puasa hayu kodoan tetap puasa lamun bener cinta kana agama Islam. Ulah dihitung kodongan kur gering ngungkul tapi hitung kurang eta ninggalkeun salat dimimiti balik. Begitupun ninggalkeun puasa loba kaliwat digituna dimimiti balik.
Cuman perbedaan dikala sholat di kodoan beres tanpa ada fidyah. Cek mama Syekh. Kau imam cek mama Imam Syafi'i di mana puasa kaliwat setahun. Can di kodoan maka tahun kedua wajib fidyah. Fidyahna min kulli waqtin mudin, setiap sawaktu sakmud, setiap sapoe sakmud. Cenah meureun urang mah loba kodoanna. Dabare ke rumah keur nganyang urang tarasional. Ini nganyang geuning urang jam 5 ada jauh baheula menumpang. Maghrib atuh kaliwat, isya kaliwat, subuh balik, sarua kaliwat keneh wae. Begitupun nu dianyangan. Itu ada berani ini lawan aki-aki lawan ini sarua wae. Yang akhirna loba kumaha carana nuntut kodoan sawaktu batur mah salat sunat qobliyah urang mah salat qada geus beres qada baru qobliyah batur mah salat sunat badiah urang mah pek qada heula geus beres qada baru badiah. Teu cukup sawaktuna maka kada salat unggang geus salat sawaktu wae mun cukup qadona unggang geus ayeuna salat kada salat 5 waktu wae. Kumaha bacaan qadona mungkin tos pada apa nganggo sieuna poho urang bejakeun beureuh. Usolli fardhu subhi lamun subuh contohna. Usolli fardhu subhi niat kaula salat subuh rakaataini 2 rakaat mustaqbilal kiblati atawa mustaqbilal Ka'bah mangga eta. Yang hareup ka kiblat atawa yang hareup ka Ka'bah adaan mun ayeuna Wanu kodok mah kodok lillahi ta'ala kodok lillahi ta'ala. Cara dan prak-prakannya sama seperti sholat ada. Itulah dina kodok saum. Begitupun dina kodok saum mangga. Cuman lamun kaliwat ku tahun can kakodoan satira pidyahan cenah tanggal meureun sakumaha tanggalna geuning gunung pongkor tetep ditarokan ku pahat bea. Kitu sakitu gunung tareuasna jeung batu dialaan lain ku beko ku pahat eta tetep runtuh deui. Runtuh wae beunang we ke batuan. Ulah nguji tanggal tapi kudu nguji daek sakumaha ge tanggalna tetep dikeureuyeuk mah bakal aya beresna. Salah satu kewajiban Islam adalah menunaikan puasa di bulan Ramadan. Sunat loba digandarkeun, kewajiban loba ditinggalkeun. Bereskeun heula kewajiban terus pagawe sunat. Kan urang loba kewajiban nu can beres kumaha atuh dah hayang sunat oge. Pigawe kewajiban teueuh pasunatan. Itu dulur-dulur sadaya. Urang sinyah kana agama Islam pangiruntuhkeun ku urang. Salah satu yang meruntuhkeun adalah orang yang meninggalkan puasa. Dulu sudah meninggalkan kehendak Gusti Allah Maha Pangahampura di ayeuna urang kodoa kurang nyaho elmuna atawa teu nyaho elmuna taroskeun ka kiai setempat mangga da banyak ajengan banyak kiai mah ngoretkeun kana elmuna balkan atau heun lamun aya nu ngoretkeun eta kiai kana elmuna takol ta kiai takol ta ajengan kunaon ku caritaan. Bukankah punya ilmu untuk diamalkan? Kenapa sekarang dipersulit? Itu kan kira-kira. Insyaallah ya mau aya nu korek insyaallah. Gitu.
Naon keunggulan di bulan puasa? Saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat muga ngarahmat sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wassalaman kasalamatan. Saur Kanjeng Nabi zakana wa lailatin min Ramadan, di mana-mana aya mimiti petingan bulan Ramadan. Ya kulullah iku ya kulullah. Ya kulullah ngada Gusti Allah taala man zalladzi saha-saha jalma anu mika cinta ya jalma ka aing. Yuhibuna tegasna mika cinta sadayana ka aing saeur Gusti Allah. Panuhibbuhu maka tentu mika cinta aing ka eta jalma. Kalau kita cinta di bulan Ramadan kepada Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal cinta deui ka urang. Ari cinta eta aya katerangan saha jelema nu mika cinta hiji jelema, saha jelema nu mika cinta kana hiji perkara pangka bakal loba nu dicaritakeun eta perkara. Upami telepat man ahabba syai'an aksar bidzikrihi, saha jelema nu mika cinta kana hiji perkara maka eta perkara nu bakal loba dipika cinta. Urang muhasabah diri bu, introspeksi diri Bapak. Ai urang teh cinta ka Gusti Allah, apakah cinta kana dunia? Tong dientengan ku batur, enteungna bisi ditonyok sakarada amat pada dientengan batur geuning. Itu narima mah. Tapi entengan we ku diri urang, nah urang teh mimiti beuntak tapi ketika peureum nah urang teh loba nyebutkeun dunia, apa loba nyebatkeun jenengan Gusti Allah. Nah urang teh loba maca sholawat, apa loba ngomongkeun batur. Nah urang teh loba ngomongkeun manfaat atau anu madarat dihitung. Jika urang dihitung per hari loba keneh ngomongkeun dunia najan 1000 kali nyebutkeun cinta ka Gusti Allah berarti bohong. Itu mah cinta palsu. Nu sabenerna mah cinta na kana dunia. Kubu dunia teh bareng kasebut. Lamun dihitung tipi miti sukti miti bentak tapi kasare pagawean urang teh ngan ngomongkeun batur wae, jarang maca sholawat, jarang ngaji Quran, berarti pada dasarna urang cinta karena ngomongkeun batur. Mun ngomongkeun nu hadena eta mun ngomongkeun goreng. Rugi kabina-bina lamun urang ngomongkeun batur kagorengan batur mun diomongkeun bukan untuk diperbaiki tapi dibukakeun aib. Lamun seuk urang ngomongkeun batur maka kahadian urang tisuk tapi kapeuting bakal dipikeun ka eta jelema nu diomongkeun kagorengan jelema nu diomongkeun dibikeun ka lamun seuk mah diomongkeun ridho, diomongkeun rumah sakuring mah da diomongkeun ge jelema kieu. Anggawe makanya pagawean uing ngomongkeun we batur hampura we baturnya. Uing sok diomongkeun deui. Hampura mugi Gusti Allah nya. Sebaliknya lamun jelema ngomongkeun kahadean batur maka kahadean batur bakal nambahan oge urang bakal kabagian kahadeanana. Begitulah. Itulah diantara orang yang mencintai Gusti Allah, saur Gusti Allah saha jalma nu di awal
penting bulan Ramadan. Cinta ke kami, maka kami cinta di kita jelema. Oh, masalah cinta teh Bu punya syarat di antawisna cek dina keterangan mun teu salah syaratna aya 10. Mungkin meureun aya insyaallah nu ngabeberkeun nya syarat cinta teh. Aya 10 syarat teh. Syarat tafakur aya sabaraha hiji, syarat tadakur aya sabaraha hiji, syarat tasakur aya sabaraha hiji. Loba. Yen insyaallah sampai suatu. Kurang bahas sugan atuh. Ieu paparina biasa nyampeukeun ka diri pribadi terutama bagi kanu ngareungeun. Di mana wae. Kadua saur Kanjeng Nabi dina peutingan Ramadan anu nomor awal wa man allazi sareng sajalma anu yukunkeun wa man allazi lan sindu wa man lan sindu wong allazi wong kang akeh cek bahasa Jawa wa amadal ladzi sajalma nu laban menta yatlubuna anu menta ka ing saur Gusti Allah panatlubuhu maka bakal ngaparingan aing bu ka eta jalma. Silakan barang perintah sesuai jeung kebutuhan, tapi kebutuhan eta sesuai jeung atur jeung keterangan di hukum ti Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal dipasihan. Iraha masihanana gancang atau henteu wallahu a'lam da urang mangkur minta ka Gusti ngancek Gusti bakal dipasihan tenang wae dipasihan ku Gusti Allah kontan jeung teuna tergantung urang mintana jeung cara mintana kanu kagungan urang sadaya da Gusti Allah mah bageur sifatna Rahman Rahim. Ba'agir Gusti Allah sifatna Rahman Rahim. Nomor kedua madalladzi yastaghfiru sajalma meminta panghampura eta jalma yastaghfiruna sajalma anu nyuwunkeun dihampura ataupun panghampura eta jalma ka aing fataghfirulahu maka reka ampura aing ka eta jalma bihurmati Ramadan kalawan keagungan bulan Ramadan faya'budullah maka ieu ngaji geus heula sakitu heula bisi panjang teuing. Ya, maca kita sakitu heula nya nya sakitu heula. Kaum bapak sakitu heula nu ngarengekeun sakitu heula insyaallah waktos mah aya ngan teuing kadaek teuing daek nu narangkeun jeung daek nu ngarengekeun ke geus bijil kadaekna sararea insyaallah diteraskeun deui. Sakitu nu kapihatur hampura salah nyarita pamugi Gusti Allah ngahampura jeung ngaraksa ka urang sadayana pamugi caritaan sing aya hikmahna pikeun nyarita jeung ngarekeunana akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.